Ari bener teh aya sababaraha perkara jang bener teh diantawisna hiji bener cek Allah disebutna mutlak absolut dogmatis mutlak absolut dogmatis moal bisa dirubah nya terus dua bener cek ilmiah bener cek ilmiah katiluna bener cek falsafah opat bener cek umum bener cek umum tah urang paseakeun eta anu tilu ulah jelema jeung jelema na pabentar paham eta mah kaituna matak nungtun raja wisuna apa jelema jeung jelema mah kudu silih asa silih asu silih asi jadi eta we nu tilu teh padungdengkeun tah eta contohna panon poe biji ti mana ceuk siling ceuk umum di dieu mah ceuk umum panon poe teh biji ti wetan tah ceuk ilmiah mah lain ceuk ilmiah lain da panon poe mah cicing teu biji da bumi nu muih bumi nya nu muih tah eta Oloh iya ya Pak borokan teh ai ceuk falsafah kumaha ceuk falsafah ke panon poe geus biji ti kulon tah ruksak sararea hartina meureun tibalik muihna dunya teh ieu teh ayeuna keur maju muih kitu ayeuna tibalik muihna da ruksak ayeuna ge wah iya Pak ilmiah teu bisa jarita leres ngan ceuk sararea biji keneh ti mana ayeuna ceuk umum panon poe ti wetan tah ceuk falsafah mah geus ti kulon ayeuna teh biji panon poe teh geus ti kulon kumaha ku falsafah di basana keneh kumaha tah ari panon poe teh kahirupan kahirupan tah kahirupan bangsa urang teh geus ngandalkeun urang barat